daun murag geus ditangtukeun ka mana ragragna kitu deui kahirupan manusia geus dituliskeun ti ajalina tepang dangu deui kanca dina dongeng Sunda nu masih nyanak kejar carios nalangsa. Atuh urang teraskeun deui hanca nu kasimpen kamari nu disimpen di haneuleum sieum nu ditunda di hanjuang siang ayeuna urang canak urang pedar deui si Sarajang menuju lempang balik bari di payung nu mendung dibarengan ku tutupan wanoja nu nyerangkeun ti kaangangan teu diliik ku si Sarajang ge dan geus puguh pasti manehanana ningalikeun. Akhirna si Sarajang nepi ka imah sup asup ka jero imah kasampak ingung kolotna keur si Dendang yang hunyar lamar dirasamak anu saheulai. Weng datang mah ye. Syukur we atuh we geus datang mah. Lain mah teh ngadakuan teh akan rek meuli beas. Nya mah turang meuli beas we. Anjeun bayareun ka kiriritan. Uga utang kiriritan mate anyuk samping ka ibu sua urang nagro geuningan engke ka dieu teh isukan paling oge cek si emak yang boga hutang deui atuh hasil bayaran si Sarajang dibagi-bagi cadangan keur meuli beas keur kabutuhan nyambung hirup nya tuh tawe duitna ieu ya dipake meuli beas tuluy si Sarajang lempang nuju ka warung Mang Ooy meuli beas jeung dengan sanguna Asin Jamal jeung peda buntung peda beureum teu poho deh jeung meuli cabe gede sok rasepeun sama cabe gede. Terus si Sarajang mulang balik ti warung teu nyana jeung teu nyangka beas nu dijingjingna dilodok ku entog udah ngaliwat kaburuan cenna nu boga entog bari garala atuh beas awur-awuran sapaparat jalan tepi ka imah teh tinggal meureun sacaheumeun mah. Duh maung apes jeung sia wing udah gentong ieu beas tinggal sakieu aya sagelaseun mah angkeneng duit geus beak Cek si Sarajang sedih jeung ngahelas jeung keheul pacampur ngajadi hiji ngagumulung atuh kumaha meureunnan da geus kumaha deui maung tinggal sakieu bae atuh keneng ke kasang jam heula beas bisi kurang mah wah ini mah lah biasa ayana sakieu waktosna tos teu kapan kanca paralun ampun kasuhun muning galih nu dipamrih hapunten anu ditedah permeos.